naon we neng biasa tuh make hordeng make naon we. Nah, ketang. Kita kemana lu? Barang, balik ah. Ini sudah betul. Oke, di mana? Atas maco di sawah. Geus wayang geus mulang wayah kieu. Duh, kangen si bebek ya. Pon atuh bebebna. Geus jang tadi teh, tapi teh tah balik cenah, geus teu kuat. Gara mau eta isi kaburu eueuh si bebebna. Heeh. Ya sok, abdi telepon ka Tiara. Heeh. Jang. Naon ge? Iya, Dra. Ieu teh ngajual HP aki teh. Duit nanti jang apa? Pengen teh alus jang ieu teh. Bisa kanyet pake nyeuneut rokok cenah ieu teh. Kamerana alus. Ibu ningali atuh na. Tah, dicek. Teh naon atuh nya itu cenah ya? Siomay. Oh, siomay. Ieu mah. Siomay hayang sabaraha atuh teh Ki? Ulah mahal-mahal jang 80 juta lah. Wah, atuh bisa ditawarnya. Sok lah, tawar. Bener ya aluskan HP-na ya. Bodoh, karena meuli bisa kamari. Ya, jadian ku abinya. Heeh. Gampang kalah. Atuh jang lah, aki balik ya apel. Nah, sabaraha DP-na tapi ulah gede tingnya. Heeh, sok lah, karep teh tapi. Ya, kalah. Ya, kakak sakit lah. Heeh. Kawa sesana mah hitung-hitung deui. Nya kawa dihitung nya. Siap. Ya, yuk. Nuhun nya Ki. Siap. Tah, keo sok lah sing lancar jeung ka ditu jeung bebebna. Siap. Itu tadi mah. Yuk, nuhun nya Ki. Yuk. Ki, terus gimana? Maco di sawah. Rek ke mana ya Ki? Kali maksud lama kalau mau cuy ceking gitu. Belum mau aja orang. Duit aku tuh bukan duit. Wah, ujung berapa cepet udah pakai duit ya yuk. Mana mah? Yuk. Bener ya Jang? Kalau kira udah itu dong. Tak
Kunaon gini sawah? Ah biasa we maju majuan eta. Sawah-sawah anu saha kieu eta? Anu aktif teh Sakti aya kieu mah boga bebek. Kunaon ki? Hah? Sabaraha tahun ngojek maneh? Geus aya 5 tahun mah kieu urang ngojek teh. Aduh anjing kuatan aki makara sebenarnya geus ribu. Mending kunaon ki? Panas. Panas kunaon ki? Oh, ada beurang ieu mah panas. Aku aduh ieu mah panas lagi. Terus ya kumaha ieu ki? Geus urang turun lah. Anjing gitu nyeri panas ah. Ada kurang 5 tahun ngojek. Ih, kata budak kuatan 5 tahun aing makara numpak geus panas suku teh hayang-hayang deui aing numpak motor mungkin leumpang. Panas ya suku. Ke pasar ya teh. Cetada gelis atuh. Juga Meriam Belina, bukan Meriam pergi perang. Mau dibeak dibuka pohon sedikit nyamuk kecil. Neng, Neng, arek mulai ke pasar mana teh? Moal mah panas. Mau kemana-mana neng mah. Kejajan baso di ditu. Moal mah di bumi we neng mah. Mau baso mau? Mung aji gue mah sorangan panas kieu. Ada tungke nyangu di dinya. Apaan mata aliran ayeuna teh. Jabat tinggal seep gasna oge kok mate. Ih, Atau naon mana teh ngalasuluh barang bang, keuretan, dikadekan, nyeun api ungun. ah kumaha we lah. Sare neng mah. Nya tuh. Mae ka pasar heula nya. Kade di imah kade. Sika huruan ulah dudukan, heuh. Nya mak. Nya sok. Seberang berangkat ke pasar. Panas saya ke pasar teh. Purun teu purun nama aing teh ke pasar. Teu butuh modal aing mah ka pasar. Panas wajah gecek ke pasar. Aing mah panas aku udah kecekan celuntur. Ojek teh. Ojek. Ada ojek. Ini balik sama ojek lah. Ya, kan. Oh, saya ini ya. Siap. Mang, tengah rayo aja nih. Nah, arera eceuna sensitif teuing. Jadi teu kudu dirayu. Aja sakit kan cantik. Arek ka mana tuh ece teh nu bener da ieu teh arek mangkal apa arek ke mana? Lo
cek beli tarasi nya mau. Astagfirullahaladzim teh. Udah temai 1 kilo cuma sampai tarasi teh. Digayem nih. Paingan atuh hulu wakil leuwih poe bawa tarasi. Perintah sedahar jeung tarasinya. Tah eta nya eueuh hilap teu kumaha. Paingan atuh. Mang ya punten susu kena tongong. Aduh, sunyoto. Gelas juga. Tarik teh mah eueuh teh sieu teh. Terus bulan teh. Cek eureun heula ka warungnya. Aya pasareun Oh. Kalau bae jeung eueuh nya. Ya siap. Tadi dia ya di warung ieu we lah. Alhamdulillah. Jeung balajan atunya Mana? ke warung kan itu. Pesanan kumaha? Mie 2. Assalamualaikum. Di dasar mie. Hiji bi mie nanya. Sabar abi? 2.500. Angsuran 20.000. 2.500. Astagfirullahaladzim. Gila kecil. 2.500. Langsung 2.500. Mohon. Urut, Cek. Nanya, Cek. Celah lah tuh, Mang. Panas itu kan. Lah tuh, Mang. Jalan motornya ntar. Mana si Ona? Ona! Dagon ece. Ona, ngelihat atuh sia teh di jroan teh. Rek ka mana ai maneh? Oh, kene ka ece. Saha maneh teh? Deket wawu. Sacik. Si Iko maneh teh lain. Ganti atuh ayeuna mah. Saha atuh maneh teh Iko? Aing teh mah ganti ngaranna jadi Caroline. Carolin. Caroline. Carolin. Kebiasaan aing mah Iko we mah Iko we. Ini ayeuna mah geus ulah ka Iko we nya. Era ku batur. Geus buah ka bau ayeuna mah. Oh heueuh. Orang mana kamu ya? Ka bau aing hayang apal. Kasep Rambo eta cah kurut Rambo. Arnold. bedaan gitu bedaan. Can manggih. Ulah digreusieun dirinya ulah di dinya. Geus ini sateh beda jeung aing mah tuh tempo ini kegaul. Beda jeung sia. Oh iya dia tuh. Di mana ieu tos di mana maneh? Nah, karena nu kieu jiga eme atuh ai maneh. Tah, ieu teh nu kieu teh hakanan eme, isi teh apalna sia teh pahit tuh di hakanan beracun. Geuna aya diasakan mah maneh teh. Tah, punten. Mereka mana mah? Tah, atas nang Adi, arayo tuh ikut naon atuh. Perkieu we atuh cenah. Ayo. Atuh urang ek masak. Heula. Ka mana maneh? Dia urang teu boga gosip. Gosip anyar terbaru maneh update teu boga HP teu? Aing mah ini boro-boro boga HP ge cinit nih. Jika urang atuh yeuh HP sagede panto. Ih, Beli. nah apa tuh? Si Aki eta, Gimana? si Aki Michael. Ih ngaran asli nama si Karmin. Kondisi Michael. Tasar teh bobogohan. Jeung Ece. Kaos nu Ngan alus wae eta. ngan ipu ka Ece eta teh. Ih, apel ngadon nyolong TV. Ih, di TV hiji-hijina Ece lagi laju dangdut. Colong. Atuh sok. Lajo mah ek nini we atuh lajo mah diuyin atuh. Emang si Mi
Nini boga TV. Aya TV nu baheula ding hitam putih keneh. TV atau dusari mie teh. Ih, TV eta ke alus gitu nan aya. Geus hayu uang ka ditu geura. Uang lewat. Uang ieu jeung asakan ieu ya. insyaallah nya nih urang ulin ka sia Hayu atuh ayeuna. Ka mana maneh? balik. Oh, jeung atuh. Tuh urang pas balanya. Pas mulit tuh tempo ieu teh emas urana. Emas. Halus nih kan. Jualnya. Jor, kada kalabu dinya ulang aja. Ngajong ya. Kade. Kok ya kudu ngegandong sih teman-teman malah susu gerak